Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata acara Walimatul Khitan di Ngawitan. Anu kedua, wejangan di Bapak Kiai sama waktu diatur pemusang cekapun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya rajahu ya alim. Sabadana langkung dipayun beribados ngatur kenuhun ka kesana Bapak pangjajah acara atanapi anu matur waktos menawi kesempatan wire paratos dikasih kita beribados sakali deui ngatur kenuhun anu sakageng-ageng. Kanggo salajengna urang sasarengan mahabbah ka Allah kumanjatkeun puja kalayan puja syukur wirana bi qaulina alhamdulillah wa syukru ni'amillah. Urang sadayana dina kesempatan siang nu ayeuna masih dipapari kegiatan kesehatan kalayan kanikmatan ku Allah. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga orang sadayana biasa kumpul ngarudeui haflah. Mudah-mudahan orang sadayana sapapaosna yeuna kinuluran taufik hidayah inayah kalayan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam pawilujengan pamugia sapapaosna dilelerkeun panjenengan orang sadayana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelayan natrat saat. Mudah-mudahan sakalina para kulawargina, para sahabat, para tabi'in tabi'atna termasuk orang sadaya selaku umatna mudah-mudahan jaga di yaum najajah orang sadayana ke syafaat timatna. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, tokoh agama sami hormatin syukuri. Bapak kepala dusun Pendai hormatin syukuri. Bapak RW, RT, tokoh adat, tokoh masyarakat anu sami hadir sami sadayana hormatin syukuri. Para tatamu anu tebing anu caket anu parantos hampak merbayaksa dina ieu kesempatan hapunten teu tiasa disebatan diizina insyaallah hormatin syukuri. Wabil khusus tersana Bapak Soebul Hajat, Bapak Muslimi wa Ibu sakulawargi sami hormatin syukuri. Hapunten para Bapak Ibu sadayana adegna peribados lagi kesempatan daya sanes sapu mampu maksud tadi ku Bapak pangjajah acara werehna acara dina kesempatan dina siang parantos dibuka
kalayan resmi atau pribados ka kuping kusadayana disuhunkeun mituah atanapi wejangan pamurang kalih atanapi panganten busar buktosna cek Ajlan Jaidan Hidayat. Bapak Ibu sadayana supados teu nangkolong kana waktos pamugia yang atanapi Asep Ajlan Jaidan Hidayat anu dina kesempatan salaku panganten kusar atanapi panganten walimatul hitan insyaallah di hitan nama anjing pamudah-mudahan anjeunana dijantenkeun murang kalih anu soleh Allahumma amin ya rabbal alamin tangtosna soleh kanu janten ibu kalih ramakna soleh kanu janten nini akikna dua belah pihak tangtosna kalayan soleh kasasamakna soleh katatanggana sehingga ia murang kalih janten jalmi nu berguna kanggo agama pada khususna umumna berguna kanggo nusa bangsa kalih nagara na Allahumma amin ya rabbal alamin. Salit Acep apung dina kesempatan mugia kakuping kahartos di mana Acep dina kesempatan insyaallah bakal dilaksanakeun sakumaha kakuduan sunnah Rasul napak lacak para sahabat di mana urang selaku hamba Allah abdina Allah nuntaskeun nu kasebut umat Islam sabab dikedahkeun urang sadayana yukcuk galur Kangjeng Rasul mapai tapak para sahabat nu insyaallah enjing anjeun bakal disepitan maka nuntaskeun urang sadayana merupakan umat Islam. Bapak Ibu sadayana dina raraga mituah ieu khusus nama kamurang kalih atau umum nama manawi sasieun sabenyeureun kalap manfaat urang sadayana pamugia ngajadikeun kabarokahan ngajadikeun wasilah tepungna urang sadayana dina kesempatan antawis tatanggi atanapi rekan-rekan Acep di Cirubang sadayana mudah-mudahan aya hidayah inayah kalayan barokah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Anu salajengna Acep kupikeun ya apung salib mituah kahidep di mana orang sadayana parantos janten jalmi nu diumbarakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang sadayana ditajir ku Allah di mana parantos dewasa ayeuna mah teu dewasa namun insyaallah ari agama nama parantos Islam da ibu kalih ramakna nini akhirna ge parantos Islam ieu mah cuman adat pasipatan atar pitalur urang sadayana kieu di urang sadayana di mana urang kalih anu bade di peperan atapi bade disunatan Acep hidup Ajlan Jaidan Hidayat urang teh parantos Islam anu parantos ngagem agama namun rukun agama Acep dimungkinkan orang sadaya tak can pati paham dan sok dihafalkeun mah rukun Islam rukun iman sedangkan rukun agama mah aya 3 nu kahiji iman nu kadua Islam nu katilu ihsan eta rukun agama nu kedah kurang dicepeng pageuh merupakan ngagaduhan pondasi sabab di mana pondasina rubuh insyaallah bakal ngajadikeun urang sadayana hirup urang sadayana oleng di mana urang sadayana engke ngahieup dayeuh ngolah agama sehingga urang sadayana kasienan pilih umut kaliluan gedag kanginan lamun cek bahasa kolot mudah-mudahan punya pengna rukun agama anu 3 hiji iman teh percaya sagemleungna ka Allah subhanahu wa ta'ala naon aturan Allah aturan Rasul mudah-mudahan sing cepeng pageuh ku Acep di mana engke parantos
dewasa. Sabab ia ngarupakeun pondasi urang sadayana. Luncat tina iman tangtos urang sadayana janten jan anu rugi dunia rawuh akhirat. Mudah-mudahan anu berdoa ti sadayana ieu urang kali panganten besar magaduhan kayakina anu sangat-sangat luar biasa salianti keur dirina mudah-mudahan tiasa ngembangkeun keimanan ka balareana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anu kadua Islam insyaallah sadayana nu samiriun puluh di dieu rupina paratos janten agama Islam. Namun kusabab pasipatan adat di urang sadayana ieu acara teh acara sepuh baheula anu mapai natrat bugi ka urang sadayana. Memawi acep di mana urang sadayana engke ditajir ku Allah Subhanahu wa taala da ayeuna mamasikeun alit can ditajir can ditagih ku Allah Subhanahu wa taala nu kedah dilampahkeun ku acep ayeuna mah di mana sautak saeutik tiasa kersa salat tiasa doa insyaallah ganjaranana tangtosna dipasikeun kana janten ibu ramahna. Rukun Islam teh 5 cep. Maka hiji